Punten. Mangga, bade ka mana, Neng? Bade ka payun, Bu. Bade ka mana ka payun teh? Nya tuh ka ditu. Sing parere atuh ari ditanya ku kolot teh. Eta, Bu. Bade naik angkot ka payun. Nah, naik ka mana naik angkot? Bade ka pasar. Naik naon ka pasar? Bade balanya, Bu. Pasar naon? Nya naon we atuh Ibu, nu tiasa dipeser. Naon anu ke pasarna? Da loba beulieun atuh di pasar teh. Eta, Bu. Naon eta teh? Piraku kudu digentrekeun sadayana. Meni banget karek kitanya sakitu oge. Lain banget, Ibu. Rek meuli naon atuh? Rek meuli emas. Balaga, rek meuli emas oge meuni diomong-omong. Dek, buka puasa mah nih saya orson we nya. Kuring anutna aya itu gorengan. Nak mare ka mana? Mana ngalayan? Bisa segala di make up atuh rek ngalayan oge. Bae tuh bisi panggih jeung mantan. Emang saha kitu nu maot? Pamajikan mantan emak. Nah makinya bahkan beungeut. Ieu, mata make skincare anyar, tapi asa kieu ning, teu cocok sugannya. Heueuh meureun mah teu cocok. Terus kumaha tuh? Ganti atuh. Make naon? Pakai balsem. Ya make skincare atuh. Heeh, sepilarna naon? Iya we mah. Naon eta? Paket Riglow Skin Barrier Series by Dr. Cindy Putri. Mak, nah geuning can mangkat. Ada mah jadi ngalayanna oge. Aha. Nu maot lagi budak doi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngiringan calik ya, Bu? Mangga. Ibu punten bade ngawagel sakedap. Mangga sok we. Abi ti agen para bota rumah tangga bade nawisan peso. Peso naon, Neng? Peso model baru, Ibu. Modelna oge sarae, seueur pilihanana. Aya nu model gagangna bengkok, kawas parawan nyeri cangkeng. Aya nu panyepenganana hipu, kawas nyepengan jabatan. Pokona mah seueur Bu modelna. Bilih bade ieu aya katalogna. Ah moal Neng, gaduh kene itu ge peso mah. Atunya wios Ibu kangge koleksi. Ah ibu mah seueur koleksi mantan ge tos cekap. Ibu, ieu mah pesona oge sae. Bahkan ieu mah peso pangseukeutna. Tawarkeun barang mah sawajarna we Neng. Teu kedah dilebih-lebihkeun. Ih, hari Ibu, abi mah teu ngawadul. Ieu mah fakta. Ieu peso teh peso pangseukeutna. Teu percaya ibu mah. Aha. Da anu pangseukeutna mah sanes peso. Naon atuh? Sungut jelema. Kenapa kamu merpesunu seperti itu? Aku kalengitan duit, Marimar. Berapa emang? 2.000. Ya elah 2.000 saja mereka demes. Walaupun 2.000, tetap saja aku merasa haneul. Uangnya kan dapat dari hadiahan Ciki. Aku kira uangnya 2 juta. Kalau duit 2 juta, mana mungkin aku kekepel. Pasti aku simpan dengan tarapti di dalam loket. Loket emas. Iya. Aduh, kok jadi ngadarek-dek begini? Kenapa? Apakah kamu selatri? Sepertinya iya. Soalnya dari pagi aku belum ngehuapin sangu. Tapi kulihat tadi kau cacamuilan sendiri. Ada ang apa? Tadi aku 6 bulan pais ikan jadut. Pemberian si Uis. Tidak pakai kejo. Tidak. Kebetulan sangu di rumahku sudah beeuy. Belum ngisikan lagi. Ya sudah, rasakan saja penyakitmu. Aku mau pulang. Aku ikut. Ah, mau apa? Mau minta daang. Cari tanah we puasa. Ari teh beurang ngomongkeun batur. Cari tanah we arek puasa. Ari salatna henteu. Meuli baju heulakeun ari puasana sakadaek. Boga mu kena we meuni aralus. Ari dipake tara. Cari tanah we geus ngentah hampura, tapi masih kene sok ngagogoreng. Bebejana we rek ngabuburit padahal mah rek bobogohan. Aduh sia tuh. Nyen kue lebaran naman ya loba. Terus Ari salaki dibere nu tutung.
we puasa. Ari ti beurang ngamboro batur. Ngamoro. Di moro. Monya jelema di poro. Ain catur dirarahan. Kapamanukan meuli jam tangan. Ari ka batur osok berehan. Ari ka pamajikan meuni hitungan. Kaci guntur meuli ager. Kapamanukan gogoakan. Ari ka batur meuni bager. Ari ka pamajikan sok nyarekan. Teh Ratna mawa baki melakupa di pakarangan cari tanah boga salaki tapi sagara rupa digawean ke sorangan. Teh Mayang ke Surabaya kapanyaweyan banget na mehong ok hayang dipercaya hari pagawe sok ngabohong. Bruh. Kenapa kok tiba-tiba muncul di situ? Aku kasih mak Marimar. Kenapa? Barusan telah terjadi kecelakaan tepat di harapan bengetku. Di mana? Di sana, di depan rumah makan Padang Selera Mitoha. Aku juga suka ngelerek-deg kalau melihat hal seperti itu. Sambil menghuleng, aku sejeroning berpikir, bagaimana jika aku yang mengalami kecelakaan itu? Memangnya kendaraan apa yang mengalami cilaka? Mobil truk yang bermuatan ini. Ya ampun, berapa loba korbannya? Kecelakaan ini tidak begitu banyak ngaleg-leg korban. Korbannya hanya satu, yang tergeleng oleh truk. Siapa yang jadi korbannya? Berit. Bruh. Dibuang sayang. Yang mengalami cilaka. Ya. Dua tilu. Yang mengalami cilaka. Yang ngemalangi. Tinggal. Mobil truk yang bermuatan ini. Mobil truk. Kayaknya main lagi seri. Mobil truk yang bermuatan ini. Tilu. Yang ngemalangi. Ada merang ting teh. Mak, ada gunting di mana? Ting teh nyaho. Mak, ada tali sepatu orang mananya hiji deui? Tah, nakalek aing ngelap. Nyateuy ngatuh. Mak, tadi anu ka imah teu? Nyateuy ngatuh. Memang na aing sapam cek di imah. Nyari teu nyah mah teu nyaho we atuh. Teu kudu umak-amek. Mak teh kunaon sih? Ti isu kan hayo we amek-amekan wae. Ah, tekuna naon? Paduel mak mah. Sok we mah nyarita kunaon mak teh? Berkesal mak teh. Kesel kunaon? Ma mali senal dina online, ari pake ditipu. Ditipu kumaha ieu teh? Pesen senal mak teh. Ayo datang ka imah ka senal berbi, dipake jang jempol suku ge mah mahi. Jabar dipake jang lebaran eta teh. Atuh sok tarata teh ari barang beli teh. Heeh, mending ngadoja pisan aing ketemu ka duit teh. Ai maneh meuli naon eta? Iya, meuli parfum ti Miniso, parfum Magnificent Light. Seungit teu? Sungit atuh. Awalnya sengit bergamot pir, terus wangi ros, tah terakhir wangi pecoli, vanilla and mas. Sengit na oge tahan lama. Ih, alus atuh. Nya heueuh atuh. Brand ambasador na oge si Prilly mah. Hargana oge sangat terjangkau. Tek beli ah mage. Heueuh atuh, buru ke lebaran. Ari senal mah itu kumaha? Atuh komplain we mah ka sellerna. Mana dia coba orang komplain. Naon ngaran toko online-na? Toko mainan termurah. Bruh. Boga daangeun tuh. Daangeun ti mana? Eueuh, teu boga. Asa hayang barang dahar. Banganyukeun deui kue cing. Mung kamari gerek di kulian. Kulianana oge dianyuk. Moal ayeuna mah buru cing. Engke di kulian kue. Hayang teu kue. Hayang, Heeh, buru matak oge panganyukeun heula. sabaraha hiji? 2 lain. Heeh, 2 we tong loba teuing. Heueuh atuh, daguan ya. Kungsi lila. Ya.
Iya milikkan. Sama na hiji, ugi hiji. Nuhun ya. Sami-sami. Tah kitu ari dititah teh, tem sok hararese. Lain ieu, na teu sieun kayak jadi gede hutang. Unggal poe ngan nganyuk wae. Da moal gede-gede teuing atuh hutangna oge. Pilage nganyuk kue hiji, Naon hiji? Nya dua atuh. dua kumaha ieu teh. Pan eta make bayar ku maneh. Bruh. Huy. Ayo, Aya naon? rek nitah. Nitah naon? Panganyukeun kue jig. Ah embung. Arera teuing aing mah kudu nganyuk. Buru atuh sakedeung. Bejakeun we nu umi kitu. Ah da anger atuh era. Nah tuh lain ku umi sorangan ka ditu. Buru atuh sakedeung ieu yang barang dahar. Nya nitah, nya kudu nganyuknya. Buru bisa di kulian. Bener rek di kulian. Heeh, cik buru panganyukeun kue. Sabaraha hiji kuehna? Dua we tong loba teuing. Heeh atuh, daguannya. Wah. Tah geuning. Mana kuliahna? Kayaknya nganyuk heula. Maknya kuliah oge dianyuk. Udah eueuh tuh duitna. Ari aya mah duit mah kudu nganyuk kue oge. Ong belikan pulsa cik. Nganyuk deui. Nyante atuh ari maneh. Embung hoream. Nu geus-geus ge geuning kumaha? Rek di kuliah. Tapi ujung-ujungna teu baleg. Bener aya nama ke menang bonus. Buru atuh pangbalikan heula pulsa. Nu sabaraha kitu pulsana? Anu 25.000. Heeh atuh. Mana? Awas we mun teu meunang bonus. Yo, nomor nu teh heula nya. Tekung si lila. Sasup can. Bos. Mana atuh bonusna? Ke heula atuh sabar. Ah geuning geus aya bonusna. Emang bonus naon gitu? Bonus 30 menit nelpon terus sesama operator. Bruh. Tuh gawe. Gawe. Nah, beurang kene geus balik. Teuing atuh da gawe lagi geus dieureunkeun. Manja karek asup geus dieureunkeun. Teuing atuh da tadi teh keur ngaladangan rokok. Nganu meulina teh embung mayar. Rek teh kalang kadunungan anu ngamek. Heulila teh malah nitah eureun. Hor, nah make kitu. Ah, teuing atuh nu meuli rokona we lieur eta mah. Engko rek meuli rokok, tapi embung mayar. Malah dunungan teh nitah cenah si rokona teh kudu dibeuli ku urang. Nah rokok naon kitu. Tah ieu rokokna. Nah, rokok teh kieu make dibelah dua. Pan dikeureut ku urang. Nah, make dikeureut ari maneh. Pan meuli nage kur satengah. Bruh. Wis makan apa kau? Aku habis makan bakso Marimar, tapi baksonya terlalu lada. Makanya kalau pakai sambal jangan sadaek-daek. Aku tidak sengaja, sambalnya kabolok-sokan. Mungkin kau terlalu kencang mengecrotkan sambalnya. Iya sih, habis sambalnya tidak bijil-bijil sih. Si horeng liangnya itu nyocokan oleh si kicabe. Lalu bagaimana ceritanya bisa sampai kabolok-sokan? Turupnya itu tidak terlalu pageh. Jadi saat wadahnya ku enek-enek, seketika turupnya itu coplok dan menyebabkan sambal pun menjadi amalayah. Tapi baksonya tetap kohakan. Jadi, walaupun bakso yang kupesan didominasi oleh si kicengek, aku masih tetap menyantapnya. Kenapa tidak minta ganti baksona dengan yang beuteuh? Boro-boro minta ganti,
Yang ada, tukang bakso itu yang minta ganti rugi kepadaku. Kenapa? Sambal yang kaboloksokan di mangkokku, cengeknya hampir setengah kilo. Lalu kau bayar berapa untuk kerugiannya? Aku gablek duit dari mana untuk membayar semua kerugian itu? Terus gimana dong? Aku bejakan saja pada tukang baksonya. Kalau nanti akan ada temanku yang datang mangmayarkeun, dan dia pun langsung percaya. Memangnya saha teman kamu itu? Kau. Marimar, ada cowok ganteng tuh. Kenapa kau? Biasanya kalau nele cowok ganteng suka cenghar. Tidak apa-apa. Aku sedang haroream saja. Kenapa? Biasanya kau kalau sudah pegat dari satu lelaki, tidak pernah lila mendapat penggantinya. Asalkan kau tahu ya, hatiku ini masih baru. Kau belum bisa move on ya dari mantan pacarmu yang belegug itu. Sudahlah Marimar, untuk apa memikirkan lelaki yang sudah membuat hatimu rujad? Dengan ia yang berselingkuh pun sudah kadele Marimar. Cing Cirining, dia sudah tidak menginginkan dirimu lagi. Entahlah, rasakannya aku padanya masih besar, mengelehkan rasa sakit ini. Bahkan, aku masih daek memaafkannya, walaupun dia sudah nyeri. Terus kenapa hubunganmu dengannya harus pegat? Dia yang meminta untuk ngesan. Katanya, dia sudah tidak bogoh lagi padaku. Kenapa? Bukannya dia yang dulu sangat kabina-bina mencintaimu? Karena dia tidak tahan dengan bau hitutku yang terlalu penghar. Bruh. Dibuang sayang. Tilu, Yang bau hitutku yang terlalu yang terlalu dua tilu. dengan bau hitutku yang terlalu penghar. Seri. Bruh. Tilu. Yang Eh, yang bau hitutku yang terlalu penghar. Yang terlalu bau hitut. Dengan bau hitutku yang terlalu tilu. dengan bau hitut. Tilu. Dengan yang bau hitutku terlalu benghar. Ari loba merang-merang Jadi bengar. jadi bung. Bruh. Ih, adi maneh. Siapa bulan puasa teh ngehayo hanya nyewa HP. Terus naon deui atuh? Beres ya teh lain kitu. Daripada kitu mah sapu ke dapur. Geus. Seseuhan atuh baju. Geus. Kok kumaha atuh? Geus. Marab tuyung geus. Geus. Oh nyahe goy atuh di kitu mah. Naon deui? Ari mana keur nonton naon eta? Ada sajarut teu pararugu. Nah, aku udah permain game. Oh, game naon? Game Who's the Spy. Mana ngelikan? So, ayeuna urang menang kosakatana manis. Cing. Naon nu berkaitan jeung manis mi? Permennya. Permen. Ini coba batur ngisian naon. Sikap, semangka, caper. Nah, atunya rarambung jeung permen. Heeh. Oh, geuning urang supaya mah. Heeh, geuning. Mau main keseruan Who's the Spy kayak kita? Yuk download dulu sekarang. Magerek main ah. Nyasok atuh. Naon deui? Minta hotspot lah. Wota emak beak. Cuk, tulungan abdi lah. Tulungan naon, Ce? Abdi perkanyesa itu da tulung pangbilaskeun saeutik. Bisi baur dicingkeun mah. Nah, Cere ka mana gitu? Eta digoroan ku PRT. Eta buru-buru kudu ka imah. Teh nek naon atuh? Oh, nyahe gitu. Kayak dipangbilaskeun saeutik mah. Heueuh tulungannya. Heeh. Saeutik. Cuk, tulungan lah. Tulungan naon deui? Anter yuk meuli bahan kue. Ah, can mani, Ce. Sagala mani atuh. Geus kitu da kadinya. Oh, hayu atuh. Wah ayo buru. Ka mana di cenah? Ningalilahkeun. Ce, buru atuh. Ya atuh nangan heula helm. Ah, segala make helm atuh. Geus we abi hungkul make helm mah. Bisa aya polisi kayak ditilang deui. Polisi di Ciherang mah. Da lain ka Ciherang, Ka mana atuh? ka Tasik. Hah? Cek, Naon, Ce? keur naon? Keur ngadaweung. Cere ka mana eta? Ek nyabanya eta.
Oh, Lain cuk, tulungan lah abli. Woi ayo na tenek aya nu nagihan ka imah. Ari tahu duitna eueuh receh. terus Minta tulung atuh pangnalangankeun heula. sabaraha gitu. Ah, da teu pira. Abdi eueuh receh ieu teh. Duitna goblegan wungkul. Oh, heueuh atuh. Kendai ke ku abi di talangan heula. Si eteh-eteh nu aya karangan di dieu pan. Heueuh, Heueuh hege atuh. tuhun nya. Heeh. Ah, siga itun. Tah, Pada ka Cemarimar? Muhun. Kamana Cemarimarna? Nuju nyaba si Ece mah. Oh, nyaba. Tapi tadi tas talata ka abi saurna pamayarkeun heula. Sabaraha kitu artosna? Oh. 500.000. Hah? Geuning ageuh. Muhun da sakitu. Cenah tadi saur si Ece teu pira. Nya meureun bagi si Ece mah artos sakitu teh teu pira. Geus teu balik deui wae si Ece mah. cuk tulungan lah. Mung ah. Buru atuh cuk. Ece mah teh kamari ngan teu balik wae. Moal ih. Ayeuna mah teu pira da. Teu pira. Nek naon gitu. Pangaputkeun calana budak saeutik. Ece mah sok rapi geuningan. Gusti nu agung. Geus we atuh biceun calana geus kitu mah ce. Sakitu loba duit oge eueuh mah. Geus we atuh pangmelikeun di nu alus. Ari meuli baju budak nu alus di mana nya? Meuli baju budak nu alus mah mending di ditu ce. Di DNW Baby Collection. Wah, heueuh nya. Heueuh asa teh. Kan Ece geus ditulungan wae ku abi. Tah, aya nama bagian abi nu ngenta tulung. Minta tulung naon kitu? Pangmentakeun nomor Kang Asep lah. Jang naon? Jang PDKT ce. Abi resep ka si eta. Abdi mah soga nomor saya mah. Wah, heueuh nya. Menta atuh. Ah, embung ah. Ih, naha? Soalna abdi ge bogoh. Bruh. Ma teu masak lain. Cicing ah, nyaho kalau teu keur kieu. Taktika iraha mak ngan gitu wae ngan hayoh we mikiran lalaki ari eusi beuteung budak teu dipikiran pira ge ditinggalkeun kawin ku tukang kiridit meniti ka galau ka bina-bina geus we atuh mak matak naon lamun hirup lengo Samaruk sia mah ngeunah we meureun nya hirup lelengohan teh. Hirup teu boga salaki mah camplang sia teh. Jiga kuah sayur teu make karbit. karbit uyah meureun Pokona mah ieu hirup teu boga salaki mah teu geunah. Asa kurang lengkep hirup teh. heueuh nama geuranangan deui we atuh mak nu bageur beunghar kaset nu daekan usahana nu nyaaheun ka emak jeung ka urang Kudu neangan ka mana atuh? Pelengkap hirup anu model kitu. heueuh dah hese atuh mah neangan nu model kitu mah teu cara neangan perlengkapan orok babari. Nah di mana? Di neangan perlengkapan orok. Neangan perlengkapan orok mah dijajah Queen Store mak. Ah, gampang kana orok. Tek nyieun orok lagi eueuh baturna. Mak, gera nyangu atuh ih, lapar. Ah, ini nyumi heula we ka ditu. Mana liar heula? Rek liar ka mana ari emak? Ah, karsel di bawah oge. Meningah we salaki batur. Kenapa sih gaget terus? Keleku ateul Marimar. Kenapa budug? Budug. Lalu kenapa? Seminggu yang lalu bulu keleknya aku kurud. Dan sekarang sepertinya sudah mulai tumbuh bulu kumuutnya. Oh, jadi itu yang menyebabkan atul. Iya, bukannya budug seperti yang kau bilang. Kalau krim pemutih, bentuk kelek yang hidung apa ya? Emang kelek siapa yang hidung? Bruh. Kelek Sahrini. Ya kelekku lah. Lalawora kau. Mana mungkin kelek Sahrini hidung? Habisnya kalau bicara denganmu harus selalu jentre. Ya ada lah paraginya, krim untuk mencerahkan kelek. Ngomong-ngomong, kamu suka nyukurin bulu kelek nggak? Enggak. Ih, berarti bulu kelekmu sudah rabig. Ya tidak lah. Supaya rapi, bulu keleknya selalu aku untun. Memangnya tidak karagok? Tidak. Malah mau kupasangin jepit. Bruh. Kenapa? Barusan aku lewat pipir. Terus? Aku denger si Eis lagi ngomongin aku di jero rumahnya. Apa yang mereka wangkongkan? Ya membicarakan kegorengan aku yang gemar nginjeman duit. Tapi kan itu kenyataan. Iya, tapi kan si Eis babaturan aku. Masa teman ngomongin kegorengan temannya sendiri? Sudahlah, aku kan dulu sudah ngabejaan. Jangan terlalu layu sama si Ois. Iya,
Aku juga sekarang merasa hanjakal. Marimar, pinjem duit dong. Baru saja diomongin, sudah dipilampah. Ayo dong, mau beli token listrik. KWH di rumah sudah ngenyut. Aku takut keburu parem. Nggak ada ah. Ayo dong Marimar. Mana hari sudah burit. Kau tidak kasihan apa kalau nanti malam aku harus mau poek? Bruh. Kok ini nurus tunjung ya? Dibilangin nggak ada juga. Justru dengan keadaan mopoek bisa membuat TS multibra. Aku tidak suka mau poek. Aku lebih suka tidur dalam keadaan caang. Kalau gitu, duduk saja rumahmu biar caang. Halo Baraya, kembali lagi di vlog Sapa Poe. Ikutin keseruan aku dan Marimar yuk, main-main di pantai bersama keluarga. Karena aku dan Marimar yang tidak pernah gada-gidig dan jarang ulin kemanapun, jadi kami sangat excited banget nih kalau diajak ngaladog. Marimar saja terlihat sangat bunga sekali. Udah nyampe nih Baraya. Wah, lihat tuh, ramai sekali ya sore ini. Ini dia jembatan emasnya dan kami sedang berada di pantainya. Di sini terlihat orang sedang ruang riuh. Ada yang sedang ngusep dan ada kolot yang sedang nyeop pasir bersama anaknya. Kayaknya teteh-teteh ini lagi ngomongin BLT deh. Dan tidak ketinggalan ada yang sedang bobogohan. Umi, rek naon eta? Yang ising. Ih, tong didinya atuh. Nah, ulahnya. Ulah. Marimar ada-ada saja. Dikarenakan posisi jembatan yang sedang terbuka dan terbenghai seperti itu, otomatis akan banyak berbagai macam parahu yang akan lewat di jalur ini. Nah, kalau itu parahu yang sedang nagen, sepertinya sedang diomean. Anak-anak manggih apa ini? Jangan dipegang itu. Orai welang itu. Orai. Ada yang sedang narik pukat tuh. Kita lihat yuk dapat ikan apa. Wah, baradag sekali lauknya. Tidak kerasa ya langit yang tadinya cerah, sekarang sudah mulai poek. Marimar juga sudah ngajak untuk balik. Ayo pulang. Wah, sudah nepi nih guys. Marimar tuturubun sekali seperti ingin ngising. Dikarenakan awakku barau dan juga terasa cepel, aku memutuskan untuk mandi. Sekian dulu ya Baraya untuk vlog hari ini. Thanks for watching.